dina carita sudah serem Jumat wage pandamit para jurig sabangsana keluarna lain dina malam Jumat kliwon wae tapi dina malam Jumat wage oge maranehanana osok kalaluan ade tong ngadengikeun carita ieu sosoranganan bisi aya nu maturan jeung kadet poho subscribe-na ame oke dimana aya carita-carita anu alanyar maraneh bisa apal Ngaran kuring Cepi. Lemur kuring nu katelahna Bojongsari nu aya di Jalan Paseh Panututan Kota Tasikmalaya. Di dieu kuring arek nyaritakeun hiji pangalaman kajadian anu matak pikasieun jeung henteu masuk akal. Kajadian ieu teh aya kana sababaraha taun ka tukangna. Harita basa kuring masih keneh anyar pangantenan. Pamajikan kuring ngaranna Ita. Lemurna di daerah Siluman nu aya di Ciberem masih keneh kota Tasik. Masing nyage harita kuring kawin teh karek bubulanan. Ceuk nu ceuk mah masih keneh adu sosonoan nya, tapi ari pacengcog mah geuning sok aya wae ngaranna oge rumah tangga. Kajadianna teh harita basa kuring karek balik gawe nya aya saeutik salah paham. Harita kuring pasea jeung pamajikan. Pasea pararea omong nya kuring hayang meunang, pamajikan meureun hayang meunang. Kuring mung eleh, kuring asa bener, pamajikan ge meureun asa bener. Nepikeun ka pamajikan kuring teh ceurik. Geus kitu mah kuring teh asup we ka kamar. Anu satuluyeuna mah kuring teh sare. Nya harita ge kuring can sempet mandi. Da asa capek. Terus pasea duksek we kuring teh sare. Ari lilir-lilir isuk-isuk setengah genepan, hampir jam genep nya kuring teh ngagulisik nempo
kagigir eueuh meureun naon teh pikiran teh keur kacai we. Kuring ge tuluy we hudang kaluar ti kamar. Hari pas jol ka dapur katingali aya pamajikan teh keur masak. Barang jol ka dapur ge pamajikan teh ngareret ka kuring bari ngajak seuri. Nya ku kuring ge dibales we saeutik. Atos kukah? Kadenge pamajikan kuring nyarita nanya ka kuring. Nya ku kuring ge teu di temalan harita teh. Kuring teh ge we diuk dina kursi tempat meja makan. Bari posisina nukangan pamajikan anu keur masak. Tekung silila pamajikan kuring nyampeurkeun terus nangkep ka kuring bari nyarita. Atos we teh kaeng diemutan deui. Nya bilih neng anu lepat, neng hampura we ka anya. Anu atos mah atos we nya neng ge hampura we ka itu neng pamasakeun lauk kasukaan Tidinya kuring ge rada leuleuy deui hate teh. Kaamek kuring ka pamajikan rada ngurangan. Nya anu akhirna kuring ge sasadu ka manehanana. Nya hampura we neng oge bisi bilih nu lepat nya hampura we ka neng. Anu satuluyna nya kuring ge harita ocon deui seuri deui jeung pamajikan teh. Harita basa kuring keur nungguan pamajikan beres masak. Jol we kuring teh asa hayang mukakeun tutup meja makan. Nya ku kuring ge anu akhirna mah terus eta teh tutup meja makan teh. Dibuka ada panasaran bisi aya naon anu geus asak dengan sangu. Tapi ari pas dibuka kosong kene ngan aya kertas salemar ditilepkeun. Ku kuring ge kertas anu salemar eta teh dicokot we. Terus dibuka. Pas geus dibaca ku kuring gebeg kuring harita ruas ngagebeg. Da eusi suratna teh bahwa pamajikan teh punung balik ka indungna nya ka imah mitoha. Jadi lamun pamajikan kuring balik ka imah indungna anu ayeuna jeung kuring saha eta teh? Terus kuring teh cengkat rada ngajauhan. Anu maksudna kuring teh rek nelpon ka mitoha nanyakeun. Nah bener pamajikan teh balik. Hari pas ditelepon cek mitoha teh aya teh pamajikan teh di ditu di imahna. Jadi ari eta anu keur masak saha?
sareret kuring di pelong nya manehna ge ngareret ka kuring. Tapi ayeuna mah paromana jadi asa robah. Melongna teh siga anu sinis. Bari ejeung nyamperkeun ka kuring. Ari pasuk kuring ditingali ka handap. Nah, geuningan teu napak. Lempangna teh ngalayang. Manehna nyamperkeun bari nyarita. Aa, kunaon? Nah, sigan sieun kitu ku Neng. Teu kedah sieun atuh Aa. Ya Neng mah ayeuna gaganti si Teteh we anu uwih ka bumi. Ayeuna abi anu bakal ngawulan Aa ayeuna di dieu. Salami nya si Teteh uwih ka ditu. Eta makhluk nyarita samodel kitu. Bari nyamperkeun ka kuring. Bari jeung tungtungna ditungtungan ku seuri nyikikik. Makhluk eta beuki deukeut, terus beuki deukeut ka kuring nyamperkeun. Beuki deukeut. Anu akhirna beungeutna siga robah. Buukna jadi ngawig-wig. Beungeutna jadi semu pias. Matana semu belok. Biwirna jadi parias. Jadi robah pikasieun. Bari ejeung terus cicikikikan seseurian. Tidinya kuring mulampreh teu inget di bumi alam. Ta eta pengalaman kuring anu bener-bener matak pikasieun keur kuring. Sakitu geuningan carita anu dipedar ku Incu Nini teh. Bisi maraneh boga carita sok kirimkeun kana Facebook Agis Ilyas. Inboxkeun nya. Oke, ku Incu Nini carita hidup, pengalaman hidup teh bakal dicaritakeun deui. Jeung penting mah kade subscribe na. Soalnya ke bakal loba cerita-cerita leuwih rame. Sakitu nya ini ayeuna erek asup deui kana liang kubur.
asup deui kana liang kubur ini ayeuna teh sare